Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Nu mentak aya bahasa cai mata sakecelak eta teh lamun motifna tobat seun neraka nu sakitu ngagebrah ribuan tahun bakal tiis ku sakecelak cai mata tobat. Mahal kecelakaan cai mata teh mah kumaha gitu. Ya Allah. Sabaraha ribu tahun neraka, sabaraha juta tahun neraka. Hese di pareumanana blambir mana nu bisa mareuman neraka. Beak jeung mobil-mobil berangbirna, jeung supir berangbirna. Jeung nu boga berangbirna. Jeung bupati jeung gubernurna anggeus kabeh. Moal bisa mareuman ka seuneun neraka mah boro-boro make belang heabna geus lara. Tapi ku kecelak cai mata tengah penting. Urang takarrub jeung tadarru ka Gusti Allah. Tafakur mikiran dosa-dosa nu geus kaliwat. Ya Allah ya Rabb. Keur carita galakna Gusti Allah, kejamna Gusti Allah, jabarna Gusti Allah teh. Loba jelema nu ibadah tapi ku kasalahan nu saeutik geus didongengkeun jang nyeuhil bae kudu ka neraka. Gusti komo abdi keur carita jabarna Allah. Keur carita maha galak jeung gagahna Gusti Allah. Datang ka urang teh nginget-nginget dosa nu baheula. Ya Allah ya Rabb. Tingongora abdi teh datang ka ayeuna dosa abdi teh numpuk nyundul meureunana. Sagala rupa aya di abdi geus bogoh soal baheula sinden. Bogoh baheula teh soal main gapleh teh geus lain main ade koprok lain main ade. Tukang anu diukna teh naon tah? Batur bapan marahen tajana mah nu diukna teh anu ngoprokkeunna naon ngaranna? Sia tah. Tolol. Aya di nyana kabeh. Sagala rupa aya eta urusan sogohir. Encan inget soal kabair. Gusti komo di zaman ayeuna. Nu ngaran mabok hampir kabeh naudzubillah min zalik. Urusan perzinahan baheula mah di Jakarta di hotel atuh kuari mapan ngembrak di kawasan. Ya Allah ya Rabbi, di kawasan ngembrak boga duit, urang meuli teu boga duit ngeridit bisa. Bahkan lamun kadeulina kos haji pendi mah make sorban bil barokah kan nyanana ge. Tarolol teh coba ublag kuari goblok. Tah ieu. Kabair. Urang inget-inget tengah penting ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Lamun terus bae kurang diinget-inget dosa, diinget-inget neraka. Carana seperti eta. Urang mandi heula, wudu, salat. Terus urang pereum takarrub tadarru. Terus mikiran ya Allah ya Rabb Gusti, langit tenang Gusti, bumi kitu kene, eusi langit eusi bumi sadayana Gusti. Di antara dadamelan Gusti teh abdi. Gusti abdi teh meureunana ieu teh hamba Gusti, makhluk Gusti. Pinuh ku dosa lantaran aya nafsu. Ingat baheula bapak moyang abdi Adam jeung ibu Hawa kagoda ku iblis ku nafsuna tapi paneta mah dihampura ku Gusti. Gusti lamun abdi hajun teh dihampura ku Gusti. Kadeuleu ku urang neraka anu sakitu geus jutaan tahun ngagebrahna ngagolotrokna. Ku urang dibayangkeun di antara nu ngojai di neraka teh urang. Di antara nu ragrag dina jembatan Siratal Mustaqim teh urang anu kurang dibayangkeun di handapna ruhak anu wahara jasa panas. Lamun di dunia urang neuleuh ruhak tanggal kayu kemudian dibeuleuh jadi ruhak urang kadinya geus ngerecek ieu mah geus jutaan tahun. Ya Allah gambarkeun urang teh seperti eta ngaguling ka dieu di kulub kabelah ditu aya kala tina seuneu bayongbong tina seuneu orai tina seuneu buaya tina seuneu anu eta teh bakal nyangkrem urang haju tuluy teu paeh-paeh. Bayangkeun kasalahan urang teh anu bakal dibersihan di neraka seperti eta lamun teu ngurucut cai mata coba bakal ngurucut cai mata urang ngecelak. Ya Allah ya tah cai mata nu ngecelak tengah peuting tobat ka Gusti Allah saeutik teteh tapi niiskeun seuneu neraka nu jutaan tahun
Ya Allah ya Rabbi mahal na cai mat urang nila ceri kos geus gigi we kunaon kunaon aduh naon sih itu jadi malah mau cai eta teh ngaranna tisu beak sakitu segundel beak sebenarnya saya kasedih naon si dosa apa naon lain kunaon SMS nata nu tatarina ku aing deuk dikawin teh nolak sia aja segoblok jatuh deuk teu sedih kumaha aing geus korban motor geus korban aing mah hugi sababaraha beuh pohara jasa aing praktekna teh sampai di sini saja ambo atuh murag je jantung aing deuk teu ceri kumaha cenah lalaki mana nun teu ceurik dikieukeun sia jasa goblok jasa urang mah ceurik urusan kos gitu kan sebenarnya macam dia mengaji kok sedih amat bangun ya Allah emang gue naon lah ngaran lagi meureunan hirup di dunia kira sedih lain maksudnya naon sugan bisa nulungan moal sih mau bisa nulungan emang kumaha gitu masalahnya itu jelema memesan karung gua truk ajuk kuari itu dibayar aduh masya Allah tuh kan urusan kos gitu bae ceurik teh urusan dunia jeung dunia bae masyaallah kan sia kunaon si cari ket batur mah ditarima aing henteu aing geus jongkok segala rupa teu ditarima aing sia aja seceri urusan kos kitu masyaallah aing geus mere 50 juta yang ditarima di PNS henteu sia aja segoblok aing geus suka bumi neangan telu hingki ka aing teu jauh di urusan kos karena itu malulu ya Allah ya Rabbi Gusti Allah tuh teu jauh urusan ada urusan karugian dunia ai kitu mah mah geus ditobatan eta dosa-dosa nu baheulakeun ngora teh jeung Allah mah babar jeung Allah mah eta biasa bae lah bisa jeung kana neraka jemol kebeli sakedeung ye cakena mah neraka naon meureun eta ngomong kos kitu teh sacablakna sugut goblok Gusti Allah doang. Ka'ab bin Malik teu eureun-eureun ngeclak cai mata teh lantaran ngarasa dosa. Henteu milu ikut serta jeung Kangjeng Nabi dalam rangka liilai kalimatillah perang Tabuk. Tamada minta hampura ka Kangjeng ngabalieur boro-boro ngobrol salam nage geus teu ditarima. Aya senyum nage lain deui ieu ge tabasumna tabasum gobo non godob nyeri amat hate kabeladieuna nanya aya eueuh model kula sahabat nu lain anu menta hampura ka Kangjeng tadi tarima aya saha apal tadi dapat apa Hilal bin Umayyah jeung Mirarah bin Rabi sarua itu akhirnya nyanda ngadatangan nu dua eta mana teu milu ka Tabuk henteu ceuk emang kunaon eta tuh permasalahan sarua sih jeung aing urusanna aja geus kieu kumaha tuh entah hampura ka Kangjeng boro-boro ngampura ceuk teh salam ge teu dijawab sasalaman akur sih jeung aing jadi urang tiluan ieu sebenarnya mah jelema nu terasih aya instruksi dari ti Kangjeng wahai para sahabat dilarang ngobrol ka jelema nu tiluan teu meunang obrol jeung nu tiluan diancam ku Gusti Allah hiji Ka'ab bin Malik dua Hilal bin Umayyah tilu Mirarah bin Rabi ulah dibere ajer rarahi ulah dibere senyum ulah dibere obrol antapkeun nu tilu mah masyaallah nyerina luar biasa ngobrol teu bisa di lockdown aduh masya Allah guys akhirnya caririk duduhan teu pernah kemana-mana faktorna usiana manehanana geus rada aya umur tapi kan Ka'ab mah seorang budak ngora anu keur mejena gagah waringkas sagala aya di manehanana gagah aya di manehanana wawasan aya di manehanana sugih aya di manehanana deh make jeung aing kabita
soal-soal urusan dunia hanjaka lamun sampaikan ka Kangjeng henteu dibere ku Gusti Allah narima hampura kumaha aing kaharep teureun ceri cara ricing di imah teu pernah keluar terutama nu dua ngan Kaab mah lantaran budak ngora masih keneh kalau kebutuhan ke pasar biasa. Instruksi selanjutnya cek Kangjeng Nabi di samping teu beunang ngobrol jeung sasaha asingkeun ulah dibere budi panggil Kaab panggil ku Kangjeng menghadap nutiluan teh menghadap aya naon deui Kangjeng ulah bergaul jeung pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan bikeun heula ka keluarga teu meunang manehna tual ka pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan ancaman ti Gusti Allah jaba teu meunang obrol jeung nu sejen dilarang ngobrol jeung maneh dua teu meunang keluyuran ka mana nomor katilu jeung pamajikan ge teu meunang bergaul beuki nyeri bae kan aya di imam aya pemajikan lumayan obrol jeung pemajikan kan urang teh bisa we curhat-curhat soal kariweuh soal kesedih soal segala rupa ngaranna ge jeung pemajikan minimal atuh minta diurutan kan ke pemajikan mah pangurutankeun ieu atuh henteu urang nu diurutan atuh nyana diurutan ku urang kebelah dieuna atuh urang dipencetan ku nyana belah dituna mah nyana dipencetan ku urang beuki naik sudah mampas malulu ya Allah ya Rabbi ta ieu kan teu beunang akhirnya kan didikeun ka keluargana sakumaha instruksi Kangjeng kaula teh keur di download lockdown teu beunang keluar teu beunang bergaul teu beunang ngobrol teu beunang ka mana instruksi terakhir pamajikan kudu diasingkeun heula surti keluarga ge apaleun ti kumaheun kajadianna ieu teh ya Allah ieu teh geus 40 poe tambah setelah pamajikan titah diasingkeun menjadi 50 hari geus 50 poe teu bisa obrol-obrol teu bisa keluyuran dilarang bukan eueuh sahabat anu mere budi kabeh gunep catur teh nyaritakeun bongana wawasan aya di nyana gagah aya di nyana sugih aya di nyana tapi teu daek milu memperjuangkeun agama Allah tah balukar teh model kos kaji beuki sedih bae dedengean di sisi ti gigir loba masyaallah karing sedih tina 40 poe tambah 50 tapi ketika Kangjeng nuju aya di bumi Ummu Sulaim maka Kangjeng Nabi senyum-senyum sekitar jam 2:30 aya naon ya Rasulullah jelema nu tiluan teh dihampura ku Gusti Allah ngejat musuh cak manehna kula meunang henteu kaluar ya Rasulullah aya naon deuk kabejaan bahwa nu tiluan teh teh dihampura atuh masalah engke teh sabar ta subuh punya puting-puting ieu we ku bunga-bungana maksudna meureun mana teuing bungaheuna eta nu tilu dibere informasi seperti eta atuh ai daek mah teu naon cek Kangjeng Nabi ngan kebe nu dina mata subuh teu kuat peuting keneh geus ngabejaan tah eta informasi langsung ti Gusti Allah nu turun ka Kangjeng masyaallah bantak ieu ayatna وعلى الثلاثة الذين خلفوا bagus Allah narima tobat ka jelema nu tiluan hiji Ka'ab bin Malik dua Hilal bin Umayyah tilu Marar bin Rubai' eta teh alladzina khulifu nu tiluan teh jelema anu diengkekeun ku Gusti Allah dipanderikeun tina ditarima tobatna waris setelah 50 hari
diterima tobat Nabi Qorinatin dengan tanda-tanda penerimaan langsung ke Gusti Rasulullah. Gusti Rasulullah dibejakeun ke para sahabat, maka 50 hari terkekang batin. Selama 50 hari salam teu dijawab bukan, senyum-senyum benduk. Jeung jelema para sahabat nu lain teu meunang obrol-obrol, lelempangan ka pasar teu meunang, kebutuhan teu meunang da diancam. Nah, ieu selama 40 hari teh ya, seperti eta tambah pamajikan ge titah diasingkeun 10 hari jadi 50-an. Masya Allah, nu tiluan eta nu diengkekeun tobatna. Padahal neule sahabat muhajir, neule sahabat ansor nu lain, neule golongan-golongan nu 80 itu 7 dihampura. Padahal di jerona teh tanda-tanda munafik tetep bae dihampura. Kok ulama nu tiluan teh ieu henteu can waka diterima tobatna teh hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, sehingga terjadilah bumi nu sakitu lega jeung luasna sempit rasa. Idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, sehingga sempit kanu tiluan teh bumi bima rahubat disertai dengan luasna bumi. Mungku urang dicaritakeun benuana Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia sakitu buana, tapi terasa sempit bagi nutiluan lantaran itu dibere budi ku Kangjeng. Urang bae ge urang atulah waka ku Kangjeng heulanan, ku pamajikan bae heulanan urang kadenge nyandung tadina mah henteu, kuari kadenge nyana gubras gebris bae. Urang datang teh ka imah assalamualaikum, lain dijawab lawang gebrung. Wah. Beuh, panglima aya di jero ieu. Beuh, geus lain deui rarasaan urang. Masya Allah. Eta lamun ku pamajikan geus dikitukeun kumis segede tai leutik kumis. Terasa eueuh bae kumis teh sama sakali. Wah, teu beres ieu. Imahna ngabangun urang. Pamajikan urang, nu meulikeun mobil lage urang, anu nganapakan urang. Tapi ketika lawang digebrukeun, masya Allah, ieu dunia sempit. Allah, aduh, pohara jasa. Mun hayang nyawa sempit dan dunia nyandung. Sempit sia dunia. Kecuali cek nu kolot naga, ulah rela jasa dicandung teh. Lantaran dedeulean kula nyamal kebeli urang bakal balik ke akhirat sugan we kula amal-amal nu sejen mah teu boga suga we amal ngaridoan kakak nyandung. Ya bener sia. Aing teu salah kawin jeung sia, masyaallah. Horenganan sia mah bangsa langit horeng. Ngan kitu ge ngomong doang moal aya. Tapi aya bae meureun hiji dua mah. Tuh, ieu mah lain ban kakarak SMS-an doang. Geus diblokir. Masyaallah. Eta anehnya. Ganjaran nu panggedena dicandung. Ketika dicandung eta surga geus muka bae iraha bae pae geus tinggal nyolonong bae ka surga, geus teu kudu hese-hese ibadah, awewe mah asal dicandung eta lawang surga anu 7 muka kabeh geus teu kudu hese-hese. Tapi tetep bae nyana bangun embung ka surga teh gitu. Tah inget teh bung emangna surga naon kitu deui cenah jana teh amal-amal lukur ka surga jana endahan ngahelah kos kitu. Ya Allah, etalah manusia ketika diberi ganjaran gede kos kadanan cara Siti Rubaiyah Ahmad dianter di ongkosan kakak lain bagian ngijilir aya ongkosna henteu aya tah dikula. Iba dongeng doang. Masya Allah kan. Dah
nutiluan tanun can dibere lawang tobat ku Gusti Allah Kangjeng Nabi masih keneh bendu sehingga terasa bumi nu sakieu luasna anu sakieu jembar jeung legana teu karasa sempit lantaran kamana bae palaya juduna makanan yatmainuna ilaihi teu manggihan katentreman cicing di imah cicing di hareup cicing di tukang cicing di leuweung cicing di huma cicing di mana bae pelataran teu ngarasa tentrem teu manggihan tempat pitentremeun ja tentrem atuh lain di tempat kolbu moal Kangjeng Nabi Yusuf as-sijnu ahabbu ilaihi tentrem di jero penjara tentrem lain tempat ulah dikira istana nu sakitu megahna mobil nu sakitu mewahna aju jelemana tentrem can jelema nu naik Mercy duaan jeung pamajikanana tapi kesangan eta ase nu sakitu poharana tetep kesangan sebab salakida teu wani nyileu ka dieu pamajikan teu wani nyileu ka dieu korenganan keur aya masalah eta pamajikan sa mobil bae ge kuat kangesan barang neuleuh jelema keur naik sapeda reman seserian goes dilangketek deui ku pamajikanna tah ebrak ngaguling seserian keneh bae ngaguling ka jalan cai seserian keneh bae bandingkeun nu naik Mercy nya geulis nya sugih asena ge sakumaha lain ase biasa ieu mah lamun dikarinyakeun jadi es tapi tetep bae kesangan ironi neuleuh jelema naik sepeda reman seserian ya Allah ngaguling masih seserian kene bae lain terletak dina Mercy dina Baby Band dina Lexus kolbu Masya Allah jelema naik mobil mewah bangun teh bangun kejem teh santri mah naik angkot seserian dek jalateun seserian nangtung sawareh mah deui hahaha kempes basi seserian keneh bae aju nyalateun teu kabagian sholawat seserian keneh bae mun hayang nyaho kolbu santri teh model kos kitu di dunia keneh geus jadi sorga santri mah ya siapa teu pernah jadi santri bego tanyakeun ka santri hees di mana bae nya mah di kamar sarak-sarak langsung ka majelis aya ase teu nyaho mayar nya mah teh ka masjid aya kipas wer huda nasgol langsung begilian mayar ke hutan langsung kacayu mandi teh Masya Allah sholat baca sholawat eta lain sorga sih dah ye lamun hayang nyaho hate sorgawi santri nya nama aya awewe di doa ditarima deuk henteu nya nama jalain hate nya nama lalagaan doang nya nama lalagaan doang teh jeung hate ketika daekeun mah awewena ayo mamang boga kok henteu aing mah Allah deh lah ngomong sia nya hate santri bagus gitu ketika didesek banyak nama lalagaan doang teu aya tuh tamah variasi hirup doang seni hirup eueuh cenah mah eueuh pikiranana selalu ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi bae mantep Masya Allah mantep santri mah tinggalin berjamaah ceuri santri mana meureun geus budaya jaho indahna hirup ya santri beneran mun malilagaan jam sabaraha bae nya mah hayang masak nu ngalarang jam 1 peuting lapar atuh langsung bae nyiuk sorangan ngisikan sorangan bae ngobrol deui nya mah kos nu teu masak teh kos kitu beres bae kalinya asak cek cenah teh laukna goreng hayu aya dah sia masak biasa nang di mana nyaho nu ditutu deh geus teu make aturan eta mah biasa aing atuh barang ieu daharna ge geus moal aya pangindah-indahna hirup jadi santri jelema nu teu pernah masantren moal nyaho indahna hirup
moal nyaho nikmatna hirup wajan teuing nyana jadi bupati jadi gubernur nyana jadi big boss nyana taruhlah jadi presiden kos presiden Jokowi kuari teu nyahoan jadi santri teu nyahoan moal nyaho indahna gitu maksudna ai Gus Dur makan santri nyahoan nya mah nyahoan tapi nu henteu pernah nyaho ka dunia santri tinggalin zaman maksudnya keindahan dari santri nyana mah tuh deka masjid ben coklat be baju saha nyaho-nyaho di masjid gede tinggi baju atuh lain nu nyana tapi babaturan tilok marah deh tilok marah sia make baju aing sacokot-cokot aja poek geus bae sugan marah sugan masya Allah tah menciptakan surga di jero pondok pesantren geus tercipta dahar jeung naon deui nya dia lain nu nyana Gusti Allah wadak lamun aya jelema pesantren aju betah geus anugerah panggede-gedena tapi di luar pondok pesantren modern mah lain santri teh mah kos kitu mah nipu santri pesantren asli nipu teh mah acuanana ge sakadar bisa ngaji sakadar bisa ilmu sakadar bisa kadituna jang urusan sugan bae jadi anu sugan bae santri ieu mah henteu boga pikiran sia yang jadi naon tuh ulah mikiran jadi naon pokona ngaji bae ibadah sugan sia jadi kiai teu kumaha Allah bae sugan sia yang jadi presiden teu hayang-hayang teuing aing mah sugan jadi mui teu hayang jadi RT teu hayang jadi kiai teu hayang ieu mah aing mah hayang ge pesantren ibadah masyaallah lempeng jasa teh budak engkeun aku masih lamun di masjid atuh Allah kana ayat tadi lagi aing teu mikirana naon kaluar di dunia mantak ge mondok sia tolol bisa nganasehatan batur geus ulah ngomong jeung aing mah jadi wali sia maka karakos kitu lah kana wal kaharti dunia santri mantak loba nu nanya ka kula soal-soal itu jadi mondok kan teh sih geus henteu mah ulah ngobrol jeung aing ditu kecuali di mondok karek we di bejaan mal ngarti saya dunia santri mah kajen guku mah hese santri buka bingung saya geus umur sabaraha ge aing 29 geus encan hayang kawin ya tuh encan aya takdir ti Allah atuh ai ke manggil eta takdir mah coba bahari kabeh ge geus ditulis di Lauhil Mahfuz ai datang ka kobong mah ngalamun nya ye Masya Allah nah ilah nu tuluan teh terasa sempit dunia nu sakil gana lantaran teu magihan katentreman Orang tentrem teh lain di imah gedong, lain di mobil mewah, lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus. Teu ngajamin duit numpuk miliaran, teu ngajamin kana ketenangan jiwa, teu ngajamin imah anu lir teh beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa henteu. Ketentraman aya di diri urang, ieu urang kan poho ka problem-problem nu aya di mamana sup ka majelis ngadengekeun ngaji tas ieu teh urang keur diajak ka sorga ngaran itu boga perasaan keluar deui ngaji datang deui war asana di imah nu nagih geus araya ieu masyaallah bener bae barang datang ka imah ka angel amat sih ngaji go nu nagih can marah pemajikan geus marah teh pangel asa ngaji teh gegeuraan atuh emang kunaon tuh nagih aju ku lain aju pangeng ceuli kula ieu lain gegeuraan lamun balik-balik lamun henteu sakalian je pemajikan pinter amat sih budak tah ieu lah urang teh keur diajak tenang tentrem nu hese ge kitu masalah tentrem mentak geus lah cenah kieu ulah eureun-eureun ngajian datang ka magrib sia nu ngeunaheun ya boga masalah mah di imahna teu bagian di tempat anu bakal nentremkeun jiwa bahkan
wa dhaqat 'alaihim anfusuhum rupakan lutiluan teh hati-hatina anfus teh jamatina nafsun anfus tapi di mana ku Imam Jalal teh kulub anfus pirang-pirang awak tapi nu dimaksud tafsiranana kulub kulub majus tina awak berarti min itlaqil kul wa iradatil juz mun dibahas kurang majaz ngaji teh geus kitu ada mah paranti metakeun doang tuh majaz berarti kan nah kolbu nu bingung cilok awak nu bingung kolbu lil ghammi wal wahsyah lantaran aya bingung gersah teu paruguh ieu teh bitakhiri taubatihim lantaran diengke-engke tobat can ditarima kana bae tobat teh datang ka Kangjeng teh ngabalieur Kangjeng teh datang ka Kangjeng Nabi senyumna lain senyum anu bunga tapi senyumna senyum godob di samping eta loba instruksi-instruksi nu sejen nyeri jasa qalbu teh dhaqat 'alaihim anfusuhum masyaallah hate tek sempit perasaan kelantaran aya ghammi wal wahsyah gersah jeung bingung qalbu jelema lamun urang ya urang ngeuli jelema bae asal kadeleuna kos kitu ieu keur bingung ngajeun hukum kade awak nu mantak di dieu dibahasakeunna awak wa dhaqat 'alaihim anfusuhum padahal mah qalbu tapi ngabahasakeun na awak lantaran hikmahna tina qalbu teh bakal kana awak jelema lamun qalbuna eukeul jembar awakna ge kadeuleu marah mae wajahna awakna kitu keneh lamun keur setengah-setengah deui kitu keneh lamun qalbuna keur mejehna gersah nyeri hate kababawa awak jeung beungeut mantak dibahasakeunna awak jelema kancing bajuna salah imah ieu badak geus mal beres ka jeung kumaha make kopiah miring nah kos ereh main nih budak kajen ku kumaha kajawa juga aing haju buuk dake geus teu disisiran nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu mal kebal deui kudu bakal grogol ieu budak kadel qalbuna tuh kan bae deui jelema lamun kadena we perlente amat ieu kajen ku kumaha rapih kopiahna mancrit Masya Allah bajuna takwa orang merekna di merek takwa buatan Bandung kajian kuku lagi budak kerjembar tebak orang bener baik orang yang calon lurah nipu ya penipu ya kajian kuku calon lurah kan nggak bagus awaknya nanti woi kiai anu katipu ambalaya ku calon lurah kadituna mungsrut kiaina batur nu calonnya nu mungsrut eta gara-garana kabawa ku dunia batur ulah kiai bae datang di calon DPR kiai ngadoakeun pan calon DPR teh calon penipu DPR teh pan calon pamalingan aju didoakeun ku kiai atuh kiai sabangsa jeung nyana emang kiai teh lo ngadoakeun tah rahasia aing goblok nyana gede atuh lain deui merena tuh dasar kiai nasib kiai mantak Allah ngutuk sia ngadoakeun calon DPR tolol cak Allah bagian sia mah lain kos kitu bagian sia mah ngaji kain aduh eta mah pamalingan berarti kan kiai ngadoakeun pamalingan mana DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli dunungan baheula ulah suka juga singgung baheula tah mah wallahu a'lam aing mah teu nyaho tah mah carita baheula kolot aing carita kolot aing tah mah kuari mah geus nyaho sorangan aing ge aya sih nu kitu mah ulah suka juga kitu aya nu merenganan aya lah hiji wae mana lagi sok aja jelas yang ngomong di negara demokrasi mah geus diciptakeun jang maling nu mantak embung teh ye mun hayang sasakalana mah
pajar aing ngomong teh ceknya nanti sok sanggeunah-ngeunahna diurut heula ku aing bakal heueuh sia ge nu mantak ieu nagara teh embung dijadikeun nagara Quran lantaran hese jang maling tuh pertama tah globalna beh lah nu mantak sepakat ieu nagara teh nagara demokrasi anu baheula teh sabada Kangjeng Rasul teh kapan eta teh khulafaur rasyidin masih tentrem sabada khulafaur rasyidin teh kapan dilanjut eta teh ku Bani Umayyah masih hebat ketika Bani Umayyah geus teu aya dilanjut ku Abbasiyah mulai di dinya teh rada aya kekurang tentreman lantaran geus mulai aya pengkorupsian padahal mah lain korupsi untuk membangun bangsa jeung negara tapi dianggapna geus keluar ti aturan tidinya selesai dilanjut ku Utsmaniyah kitu atuh sejarahna ti Utsmaniyah dioyak-oyak teh supaya eueuh teh naon teh permasalahan hese ngalawan khalifah teh hese dioyak-oyak berhasillah dengan Mustafa Kamal maka sejarahna tumbang ti harita jadilah dunia demokrasi laluasa kamu laluasa jang naon cenah kieu pokona melaluasa jang naon katanya temen laluasa bae saya mau nyaho dewantak kiai hebat jadi lurah ulah bakal jadi presiden ulah bakal jadi gubernur ulah bakal jadi bupati jadi lurah bae heulanan kiai hebat jadi lurah kiai hebat di lurah denge ku sia ku ceuli heulanan deleke kakiayanana sia sababaraha kali cenah ngomongnya hayu bagus siapa teu percaya ka aing teu deleukeun Gus nah ieu mah sekedar nyaho bae heulana nu mantak kula sok ngomong dah DPR mah nu teu maling kabeh dah sok amat sejarah nu aing dibuka sih je parang sana kajen urusan nyana mudah-mudahan diampura bae ku Gusti Allah ge jadi bupati lagi jadi gubernur jadi DPR lagi pan kakak urang dulur urang bapak urang manya urang ka sorga nyana ka neraka je tuh ulah tetep bae urang mah ka sorga nyana ka neraka sia ngomong sok macam-macam lamun teh jujur bisa jujur mah di mana bae dagang teu jahat kabeh itu kan tanin teu bener kabeh aya bae nu beneran ya ulah-ulah jadi DPR jadi kiai ge atuh geus masang pelang malai deui jadi kiai geus masang pelang pondok pesantren modern As-Supendiyah Al-Jahannamiyah bae ieu teh lain endek nyaritakeun kajahatan nyadarkeun nu tilu ieu boga kasalahan haju sadar nu hese ge kan sadar urang cicing disalah tapi teu sadar salah eta nu bahaya tapi urang salah tapi haju sadar heuh sabarang aja horeganan barang di tempat mata hate mah hese dunia mah beunang jabatan mah aya tapi horenganan jang ibadah ka Gusti Allah mah hese tah hayang sadar seperti eta ieu teh keur nyaritakeun lalakon jelema nu tilu nu sadar anu cai mata ngeclak nu sakeclak cai mata teh bakal niiskeun neraka bayangkeun ku masyaallah sejarah lain lalagaan Pak yehehe poha teu kudu make ember-emberan teu kudu make kudu semprot teh tadi naon ngaranna blambir teu kudu jang mareumeun neraka cai mata ngeclak ti peuting timbul tina hazan tobat ka Gusti Allah masyaallah itu jang contoh teu daqat alaihim anfusuhum hate teh sempit lantaran encan ditarima tobat wa zannu alla malja minallahi illa ilaihi ku sempit-sempitna dunia nu sakieu legana terasa sempit
sempit qalbu lantaran can ditarima tobatna terasa ka hese ka ditu hese akhirna boga keyakinan ieu teh aing teh salah kasalahan ieu bakal jadi siksa horenganan timbul ti Gusti Allah siksa teh anu bakal nyalametkeun teh Gusti Allah tuh boga keyakinan alamal ja'a jang tempat ngungsi minallah ti Allah ila ilai kecuali ka Allah deuk ka mana tuh urang ngungsi teh janu bogana ge Gusti Allah neraka nu Gusti siksa nu Gusti nu bakal nyalametkeun teh Gusti mun tayang ka makhluk mah aya anggeusna dunia mah apalagi eueuh tempat ngungsi jang nyalindungi wal ti Gusti Allah boga keyakinan teh nu tiluan teh eueuh jang nyalindung pangungsian kecuali Allah dikallohkeun teh kabeh aya-aya bae deui aya-aya bae gangguan saat sempit saat rupek saat menunggu keputusan ti Kangjeng Nabi keur mejina kesulitan aya surat Yahudi suratna di jerona anjeun teh keur diancam ku Rasul anjeun teh keur di lockdown anjeun teh geus teu aya kalaluasaan geus maneh ka dieu bakal dibere ku kaula teh hayang jadi naon maneh jabatan hayang dagang naon maneh jeung hayang kumaha tinggalkeun lalakon eta hayu ka dieu ka aing henteu kumaha cenah tapi ka begitu maca surat ieu sia setan sia disoekeun ngan setan sia ngeganggu buat aing deuk ka Allah sia hebatna ka eta surat panyeun ngeunaheun maneh teh keur dibenduan maneh teh ku ari teh teu meunang ngobrol maneh teh geus teu meunang ka mamana ayeuna pamajikan ge ayeuna diasingkeun lah ulah hese-hese maneh mari ngora keneh wawasan aya ka dieu hayang jadi naon maneh jabatan hayang naon yeuh geus dibere fasilitas lamun urang ngolosot urang mah ka dieu ngolosot tapi kaap begitu dibaca setan doang second set rajit teu perlu aing ngokos kieu aing mah hayang ge dibere senang hati jeung dibere senyum ku Kangjeng Nabi tanda Allah ridhoan ka aing disoek-soek Masya Allah kari ya Allah hebatna qalbu Ka'ab mentak wazannu alla malja illa minallah illa ilaih boga keyakinan nu tiluan teh eueuh jang ngungsi jeung eueuh jang nyalindung ti Gusti Allah tina siksa Allah tina ancaman Allah illa ilaih kecuali ka Allah dikawalkeun ti harita panggil ku Kangjeng begitu geus pasrah total langsung dipanggil ku Kangjeng Kangjeng panggil geus senyum-senyum Masya Allah kakarak dipanggil doang ge aya berita ti para sahabat Masya Allah geus bungahna ieu dunia lega deui dunia lega kamari mah sempit dunia dedeleuhan ge aya 2 meter mah meureun kuari mah lega Masya Allah kos urang nyandung haja nu kolot ridho dunia legana luar biasa ngeunaheun dunia tis Ka'ab Masya Allah mentak Summataba alaihim Allah narima kana tobatna nu tiluan geus katingali ku Ka'ab jeung rekan nuduan kamarahmayan Kangjeng Nabi teh Masya Allah nu kamari mah cerik teh cerik sedih lantaran pinuh ku kasalahan ku ari mah cerik namangan cerik bunga tuh urang kan geus kitu datang dulur urang ti Mekah dararatang ka deuleu anak urang ka deuleu mamang urang turun di kapal salamet urang geus cerik Masya Allah komo nu pamajikanna ka Mekah masalakina ditinggalkeun 40 poe tamang geus pohara jasa
atuh seserianan ge seserian bari cai mataan masyaallah manje kok cerik si bunga jasa bunga tuh kunaon tuh salametnya maksudna kumaha sih lah maksudna mah rahasia pribadi ya bunga ya Allah tetapi Imam Jalal ngajelaskeun horenganan wafaqahum litaubat mahal itu bisana tobat teh dibere taufik ku Gusti Allah wafaqahum horenganan urang bisa ngaji ka dieu ge lain urang nang Allah nu tiluan teh bisa tobat datang ka digoda ku ieu ku itu deuk dibere fasilitas ku raja Yahudi tetep bae ka Allah nah ieu teh eta dibere taufik ku Gusti Allah bisa ka Allah teh nang taufik ku Gusti Allah ti Gusti Allah mantap ketika urang ngarasakeun ilmu teh nu aing nang aing mual barokah boga ilmu harta teh nu aing janang neangan aing mual jamuga hirup nu Allah ana ilmu wa illa fala ilmalak Gusti Allah ana basaruk wa illa fala basaruk ana samuk wa illa fala samalak nu aing kabeh kok di aku sia teu di aku urang-urang sakieu aya na Gusti abdi mah teh dek ngahadam teh ka Gusti be aya titipan ilmu ti Gusti nyanggakeun sagala-galana henteu diojol sia ku amplop teu perlu amplop loba di mah eusina Gusti tah eta tololna ki Pudoli tah aduh masyaallah keur ieu tah mah kuari mah siapa sok aju hasud kitu tuh teu kuari tah nya Masya Allah nang Allah orang bisa nak daek ngaji teh nang ngadaikeun Allah bisa nak orang maca kitab nang Gusti Allah wafaqahum orang bisa salat lain orang nang Gusti Allah orang bisa tobat ka Gusti Allah nang Gusti Allah kuari loba di antara urang ieu urang mamana daratang ka dieu padahal mah loba nu gagah loba nu sugih tapi henteu dibere taufik ku Gusti Allah poe Minggu teh ka puncak jih poe Minggu teh mobil aya, duit aya, fasilitas berbagai aya, edan ka puncak teh dibere taufik kan. Ente makan sakit teu boga duit keur sararusak ka dieu. Emang teu boga duit ieu. Nya ge pagon boga duit. Emang taufikna diberena keur teu boga duit. Teu kitulah eta keur carita bae teu kitulah jadi wajah-wajahna ge lain deui. Beuh, wajah tukang neangan duit ieu. Nah itu kadel kan duit di mana bae kanyahoan nu pamajikan dihandapeun ka surga kanyahoan ieu ngaranna tukang neangan duit ngaranna nah akhirna manehna ku pasrah-pasrahna ka Gusti bisa tobat ya emang dibere taufik ku Gusti akhirna sumataba alaihim Allah narima tobat nak jadi bere taufik geus kulantaran dibere taufik tobat liat tubuh supaya tararobat ku Allah dibere taufik pikeun tobat maksudna liat tubuh supaya tobat atuh memang ku Allah dibere taufik atuh daek tobat lagi luhur ieu mah ye berarti geus luhur sabenerna mah tingkatan luhur sebab ieu mah tingkatan sahabat ai jang urang mah sabenerna mah kasyariatkeun ieu mah geus lain mantak lamun urang maca tak oh ieu geus langsung ka Gusti Allah ieu berarti geus pagawean urangan nang Allah kabeh luhur berarti ieu geus kana hakikat sebab kerja ditakeun sahabatna geus angga hakikat lamun ti awal we lain kos kieu ye Imam Jalal nafsiranana ku hebat wafaqahum litaubat berarti nang urangan nang Allah kabeh nyana bisa cerik nang Allah nyana bisa takarrub ka Gusti Allah nang Allah nyana bisa nemah nang Allah nyana bisa tobat nang Allah nang urangan luhur kan berarti kan al-afal kulluha minallah asli nah supaya tararobat ja emang dibere taufik ku Gusti Allah jang tobat atuh tobat innallaha huwat tawwabur rahim sayanya Gusti Allah wa Allah atuh emang statusna at-tawwabur rahim maha nerima tobat rahim maha nyaah jeung deudeuh urang ieu nu mantak kalarumpul di dieu teh ieu teh aya teh kadede Allah keur disorotkeun ka urang
Rohim Allah menayangnya mah sorot ke orang gas ulah mikiran warung ulah mikiran segala rupa aya gara ngaji rohim Allah sehingga orang poho segala problem poho segala kasus poho segala rupa waya di imah poho itu rohim Allah set jaheuh horeng ngaji ngeunaheun jasa balik datang ka imah sia tah mah terus saja mah henteu Masya Allah jangan rahim Allah coba orang dipetingkan urutan iyalah Kaab coba orang tuh takorrub ka Gusti Allah mahal bisa diuk orang tengah beting di kamar ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh orang inghakan tuh kadek ku pamajikan boga masalah naon salakinya tuh kan tuh aja pemajikan di diuk di sisieunana ceurik sarua cek salakina kon ceurik sia nanya neng kunaon ceurik neuleuh kagak ceurik cenah malah mah partisipasi bae ya aya ceurik partisipasi tolol siapa teh lalakon kula ku bogoh-bogohna jeung cintana ka kakak seurik kula milu seurik kakak ceurik kula ge milu ceurik kula mah moga nuturkeun kakak be han nembongkeun cinta kula ka kakak be Masya Allah jadi toel kula geus ning kula cerik ning diragap kurang teu make kutang nah waduh tina tobat jadi lain deui urusanna sia mah heran dibajak kos kitu teh tarolol kabeh ge la iyalah ya ieu mah penyempurnaan cerita tentang perang Tabuk nu sejen geus ditarima tobat tapi nu tiluan mah diengkekeun diakhirkeun tobatna turunlah ayat wa 'alas salasati maka tercantumlah dina Bukhari panjang lamun urang maca tentang cerita Ka'ab diterima tobat Ka'ab tertulis asli di Bukhari Masya Allah panjang kene ceritana sampaikan kan nyaritakan tentang keistimewaan Ka'ab termasuk di jerona Abdurrahman bin Auf termasuk di jerona ayah sababaraha sahabat Tolha nah iyalah keistimewaan Ka'ab datang ke akhirnya Ka'ab bebeakan aku mah datang ka Kangjeng Rasul Gusti abdi hiji ka bunga iwal ti ditarima abdi deuk nanya tobat abdi teh ieu teh nu narima teh Tuhan apa Gusti Allah cek Kangjeng Nabi mana aya timbul ti kaula ti Allah abdi teh kaperhatikeun ku Gusti Allah jadi diakhirkeunana abdi teh horeng sebuah perhatian lain deuk kumaha abdi nyaho ieu teh diakhirkeunana teh abdi batur mah geus teh baheula ti heula ditarima tobat abdi mah diengkekeun ieu teh sebuah perhatian geus ana kos kitu Gusti abdi teh boga kakayaan nu sakieu lobana hendak dipasrahkeun ka Gusti mangga dibikeun kabeh jang kepentingan agama syiar agama mangga ulah cek Kangjeng tenang heula Ka'ab tenang heula teh urang atur henteu datang ka teu kadilu eta dunia sama sekali ku bungah-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah datang ka dipasrahkeun ka Kangjeng sadayana hirup di dunia jang naon atuh ieu teh dunia sakieu lobana teh itu beuridanan mun abdi paeh teh mun sakadar dibagi-bagi geus dikagustikeun kabeh mangga diku mang abdi mah geus teu nyesakeun saeutik teh ulah kitu cek teh urang atur engke urang atur tah kahebatan Ka'ab teh bari dempo Kangjeng teh kaluhur Masya Allah keur digupayan ku bidadari ya Allah ya Rob batur mangga seperti kitu ieu teh urang teh kan kasorot ku rahim Allah Tawwabur Rahim lamun lain kasorot ku rahim Allah jamual daek urang tah wayana geura pasrahkeun di harta tuh kan oh masalah cenah kiai kumpulkeun haju jangkula toh nah iyalah keur carita batur kenemahanana batur kapasrahanana sampaikeun ka saperti eta panjang kene dongeng asli nama ieu mangan sakadar patali jeung ayat kepasrahan anu luar biasa sehingga bunga anu tatadina bunga anu tatadina cerik teh ieu teh cerik itu daun ke ditu ditarima tobat horeg rahasiana bakal nyaritakeun Kangjeng sakeclak cai mata mariman neraka
rahasia eta di samping eta geus diterima cerik muka dua cerik anu bunga luar biasa ku bunga-bungahna diperhatikan ku Gusti Allah harta kabeh dipasrahkeun ngan ku Kangjeng ke urang atur lain kitu carana supaya rapi ya Allah ya Rabb innallaha huwat tawwabur rahim mudah-mudahan orang kabehan bisa dibere daek tobat ka Gusti Allah tur ke tobat urang ka Gusti Allah sehingga Allah narima kana tobat urang kasorot ku rahimna Allah sehingga urang aya dina ridho Allah